Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Kawin Katuyul. Nincak bagian ke-20. Para mitra kaum dangu, atuh dongeng teh parantos dugi kanalika Aki Edeng bade ieu mayunan Ibu Supiah teh para warginya. Mangga atuh para wargi ayeuna urang naon teh urang teraskeun hanca nu katunda kamari. Harita Aki Edeng tuluy nyarita. Iblis ya, duli jarian, segableg harkat jeung martabat dieu. Montong ku kudu kitu sagala deui. Dikira aing rek undur di hareupeun sia. Hayo sia geura kaluarkeun ilmu sia-sia nu luhung. Bila ala ieu nyawa aing nu ngaran si Edeng deuleu. Sabalikna, aing sieun kunaon si aki-aki gebleg. Aki-aki teu gebleg polo, aki-aki rengkon sia. Teu pupugu ngadon dadaekanan dipake wadal ku ngaran si Romlah jeung ku si Mulyana. Diberi sabaraha nyawa si aki-aki gebleg. Lamun bener-bener adik aya kawani geus tega mikeun nyawa ka aing teu nanaon ku aing rek diala nyawana sia dina peuting ieu nganyawa si Romlah heula nu rek diala ku aing tarimakeun ilmu aing si samar nyawa Romlah. Ibu Supiah bari nium ilmu sabrot katingali kuno araya dina sumut Ibu Supiah kaluar seuneu meuni nyebrot rek ngarerab kana salira Ibu Haji Romlah ngan edas keur Aki Edeng gelai jalma jore-jore memang geus kasipu ku ilmu kapatri ku pangarti. Harita Aki Edeng ngawatak ajianana ku jalan nyolodorkeun leungeun sabelah ka hareup sabrot tina leungeun Aki Edeng kaluar cai nyebrot dadak sakala seuneu pareum sapada harita. Geuning gablog ilmu sia teh aki-aki gerat hadah ieu lamun nya sia teh luhung ku ilmu. Cek Ibu Supiah bari ngarawut taneuh ka keupeur. Wur diawurkeun ka hareup leulengit. Taneuh nu diawurkeun breh dihandap ting karayap bangsa sing seuredan. Kajaning kalajengking babah kaur kalabang jeung sabangsana ngalingkung gigireun Aki Edeng samalah geus ting karayap ngadeuketan kana suku. Atuh Ibu Haji Romlah ngajerit bari nungkupan raraina pakatingku gila jeung sieun diseureun. Mangkaning kalajengking jeung babah kaur anu sakitu baradagna disarada ting carkot buntut kalajengking carentik bari ting sirilih. Tapi Aki Edeng teriuk-riuk anu sieun ngan porosot bengudaran iketna. Kalawan harita kene iket dipake ngababukan sing seuredan ting karayap dina taneuh. Sakicep bangsa sing seuredan geus ngalingkung teh dadak sakala jadi koral menimaya. Atuh Ibu Supiah katingali asa beuki nafsu sabab geus dua kali ngaluarkeun ilmuna eleh ku ilmu Aki Edeng. Urang ajar si aki-aki rengkot. Ayeuna urang adu jajaten sia jeung aing si aki-aki gelo. Cek Ibu Supiah geus teu sabar. Manehna luncat ka hareup bari nyabetkeun keris rek ngabeset kana beuteung Aki Edeng. Gila celeng Aki Edeng ngalegotkeun awakna. Terus luncat mapakan sirah Ibu Supiah. Gilak Ibu Supiah malik deui terus nyantongkeun congok keris. Belesur-belesur tina congok keris aya nu rabeng siga peso balati rek ngancam kana raga Aki Edeng. Wer aku Aki Edeng ngebutkeun itet atuh peso nu sakitu rabengna plakruk marurag kalawan tina peso jadi pangpung pawalata. Ngarempokeun dina terasa bumi mamaajengan mulia kabeh ngarasa paur campur resep ningali Aki Edeng keur ngadu ilmu jeung Ibu Supiah. Geus cukup ngadu ilmu sihir terus diadu ilmu batin. Harita Ibu Supiah nyelodorkeun dua dampaleungeun ka hareup bari ngawatak ajianana. Sakujur awakna ngadeg-deg panon buncelik merong ka Aki Edeng. Kitu deui Aki Edeng ngaluarkeun ilmu batin nada serangan ilmu ti Ibu Supiah. Udam palinguna hampir aya kana setengah jamna Aki Edeng nahan ilmu ti Ibu Supiah. Wahirna leungeun Ibu Supiah katingalina kuno araya siga gebul kaluar haseup. Lila-lila haseup kaluar tina sakujur awak. Cerit Ibu Supiah ngadak-ngadak ngacerit tarik naker. Bari gagara bagan teu sirikna mebeut-mebeutkeun maneh gugulitika dina taneuh. Jalma-jalma nu sakampung jeung mamaajengan mulia ngagimbung ningali pola Ibu Supiah. Gugulingan dina taneuh bari teu eureun-eureun koceak denge. Sedang Aki Edeng masih ngeluarkeun ilmu batina bari kesang luut leet maseuhan sakujur awak. Tapi ka akhirna mah Ibu Supiah kasoran terus ngajolopong di buruan teu bisa unggah peta deui. Ukuran nahan napas, renghap ranjung ku panon di barum panon buburi lengan. Sanggeus Ibu Supiah teu bisa walakaya kakara Aki Edeng eureun tina ngawatak ilmu batina. Ojengkang harita keneh Aki Edeng ngalengkah nyampeurkeun ka Ibu Supiah. Nu keur renghap ranyu geus siga anu keur ngahanyu ngumpulkeun napas, pok Ibu Supiah nyarita pegat-pegat.
Ampun kaulah aki, kaulah rumah eleh kue ilmu aki, kaulah ya pamenta, kaulah hayang tepung heula jeung Haji Romlah, hayang tepung heula jeung ajengan mulyana. Kitu kekecapan Ibu Supia. Sedang Aki Edeng kurang deungeun anu nyarita kitu laun mah, komo ieu bari pegat-pegat Aki Edeng palahak polohok tuluy ngagupayan mangsapnan anakna. Selenteng mangsapna nyamperkeun sarta nanya ka Aki Edeng. Aya naon Ki? Tanya mangsapnan tarik sedeng panon ngareretan bae ka Ibu Supia. Ngaraca suriga sok sieun Ibu Supia ngarontok. Cinganya ku ilaing. Bieu kadeuleuna awewe teh geger nyeman wae, keur babacaan atawa keur ngomong. Cek Aki Edeng pok mangsapna nanyakeun ka Ibu Supia. Naon nu dicaritakeun bieu atuh teu hararesa Ibu Supia deui. Nyarita samodel tadi yen manehna yang tepung jeung Ibu Haji Romlah katut mamaajengan mulia. Atuh kumangsapna dicaritakeun deui ka Aki Edeng. Oh kitu. Dung atuh geroan ku ilaing Nyi Mas Haji jeung ajengan sina kadarieu. Kidig mangsapna nyamperkeun ka mamaajengan tuluy dicaritakeun sakumaha pamenta. Ibu Supiah kalawan teu lami mamaajengan sang Ibu Haji Romlah nyamperkeun samalah nu sejena ge naluturkeun meni ngabring. Sanggeus disampeurkeun mah pok Ibu Supiah nyarita deui. Nyi Haji, Kang ajengan, kuring menta dihampura, rumasa kuring geus ngalampahkeun kalakuan nu teu dipiridho ku Allah. Perkara Nyi Malati kuring sina balik teh ka dieu kalawan kuring rek ngajelaskeun perkara Malati anak anjeun majarkeun di kawin ku tuyul eta caritaan jelema kabeh ge bohong. Sabenerna Malati lain kawin ka tuyul, tapi kuring dititah milu ka tuyul. Cuk Ibu Supiah can kebat kapegat ngarenghap heula semu eungap. Nyarita naon cenah bisa manusia ajengan? Aki Edeng nanya bari ngareret ka mamaajengan mulia. Pok mamaajengan mulia disaurkeun sakumaha caritaan ti Ibu Supiah. Jadi anjeun teh hayang dihampura nya ku ajengan mulia jeung ku garwana? Aki Edeng nanya ka Ibu Supiah. Nu katingalina ku sareret mah beungeut Ibu Supiah meuni sepa siga wegetihan. Harita Ibu Supiah ungeuk pok Aki Edeng nyarita deui. Pamenta anjeun pasti dilaksanakeun ku ajengan jeung ku garwana. Nyata anjeun baris dihampura ngan kaula menta katerangan ti anjeun. Eta saha jelema nu dijieun tuyul ku anjeun teh? Lamun teu dibejakeun moal dihampura, sabala anjeun moal bakal disampurnakeun ku kaula. Aya pananya kitu ti Aki Edeng pok Ibu Supiah nemalan. Anu jadi tuyul ngarana jang warno nu mikahayang ti heula ka Malati. Cep Ibu Supiah jempe bareng jeung kitu. Panon ngabuileng terus mulan barang disidik-sidik ku sarereasi horeng Ibu Supiah nepi ka ajalna kana raga ngabanusan ngalonyor di buruan. Gong Aki Edeng cingogo tuluy ngarampaan dada jeung beheungna tetela Ibu Supiah geus eueuh nyawaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nepi ka perlaya na geuning ajengan. Kumaha duit geus kieu moal hade sina ngajolopong wae di buruan? Cek Aki Edeng tuluy cengkat bari ngareret ka mamaajengan mulia. Teu kumaha tos kayan kieu mah tu kapaksa we di Pulasara Aki. Di dieu wios etang-etang ibadah we cing baraya-baraya di pentaridona. Pangwawakeun ieu layon ka masjid di Pulasara maisukan we. Ayeuna mah geus peuting ongko. Saur mamaajengan mulia miwarang kanu araya. Atuh masyarakat di dinya teu hararese regenyeng layon Ibu Supiah di parangku. Terus dibawa ke masjid kalawan ku sababara urang tatanggana mamaajengan mulia jeung ku santri-santri di Karmitan. Tos ngajajakeun layon ka masjid mamaajengan mulia sareng Aki Edeng mulih deui ka bumina. Nyampak Ibu Haji Romlah nuju ngobrol jeung Mang Sapnan di singhareupan ku Mang Nawawi samalah Cep Beni jeung Rijal oge araya keneh. Saparantosna mamaajengan muliana calik ngareneng sareng garwana lajeng sasaurang. Tah ayeuna wayahna ama rek menta karidoan ti ibuna perkara layon urang Pulasara bae ku urang.
lamun ngingetkeun ka teungeunah maka tangtu antara ama jeung ibuna teh ngarasa teungeunah malah cek kasarna masa ditincak hulu lain bobohongan sajabana ti kitu ngadoliman kanu jadi anak urang keun urang matong mikiran nu geus sabab manehna geus nyieun poe panuntungan ku amalna keneh ayeuna mah kali mikiran anak urang kalawan urang ulah sudah neuneuda kanu maha kawasa. Muga-muga anak urang isuk jaganing pageto bisa datang deui bari kaayaan salamet. Eta kumaha ibuna Ridho mun mula saramayit ieu? Nyariotos kieu mah kapaksa margi teh di urang korbana amanah. Baler Ibu Haji Romlah ngawidian kana maksad anu janten saroge. Dari batina mah nya kitu di Ridho ge mula saramaru bari tos dicempelakan ku almarhum Ibu Supia. Tah ayeuna kaki sim kuring sareng pun bojo ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Ku bantuan atanapi syariatna mah ku pitulung ti aki, hakikatna mah pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Ku ayana jalmi anu dolim ka pun anak sareng atos ngarugikeun sagarupina ka sim kuring sareng ka pun bojo. Sakali deui sim kuring nganuhunkeun ka aki bari tetep sim kuring masih keneh nyuhunkeun tulung ti aki perkawis pun anak mugi-mugi tiasa wangsul deui bari aya dina kasalamatan lahirna salamet batina kitu saur mamajengan mulia sasauran rada tari kalayan jelas pisan ku kareung ku aki edeng kitu di kuno sajena. Insyaallah tawis kabingah manah pangarsa ku aki ditambi sawangsulna kanggo aki ge manyatus puji syukur alhamdulillah kanu maha kawasa ku ayana urang sadaya aya dina rahmatna Allah. Atuh kali ti kitu mugi-mugi tuang putra sing biasa mulih kalayan ulah aya dina sinareng itu sumun ulah aya itu sinareng ieu kitu bangsa teh mung ti aki nada sihapunten di sadayana paralun sanes aki guminter sanes mintonkeun ka diasa sokomo pami aki gaduh raos adiguna teu bisan-bisan. Oge ulah kagungan emutan eta istri teh jenengan Nyimas Supia teh peraya ku aki. Auzubillah min zalik. Henteu aki teh teu wasa megatkeun nyawa nu sanesna. Mung eta mah ku perbuatan anjeun. Aduh pamungkasna aki bade unjuk permios ka pangarsa rawuh ka Nyimas Haji. Jalanan dirorompok teh aya bisa saha. Sanes aki hariwang ku bana sieun aya nu nyanak. Jajalan sareng aki sareng pun anak mah teu gaduh harta teu bana. Paling-paling piring semplek sareng ieu coet ponghek temal aki edeng akhirna pamitan rek malih nanging ku mamajengan mulia sareng ku garwana tetep diwagel ulah muli harita kahiji tos wengi kadua palai ngahurmat heula ka aki edeng kapaksa aki edeng jeung Mang Sapnan katut diemot kitu deui Sarji tuluy ngarenong ongkohannya harita geus peuting naker ampir-ampiran setengah dua. Isukna para mitra aki edeng jeung Mang Sapnan katut Sarji sabada rengse milu ngubur Ibu Supiah terus barali ka imahna samalah Cep Beni jeung Rijal ge harita teh barali ngan Cep Beni janji antara 2-3 poe rek datang deui ka mama ajengan mulia. Maksudna mah keukeuh hayang panggih jeung Nyimas Malati kalawan boga harepan hayang ngarujuk deui sabab Cep Beni sadar antara Nyimas Malati jeung Sarji eueuh kasalahan naon-naon jadi yakin anna aya nu dolim ka Nyimas Malati. Cag urang tunah heula dina hanjuang siang urang tundun di handeuleum sieun paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang sampeur deui kumaha akhirna Nyimas Malati. Nah bisa balik deui kalawan bisa ngahiji jeung Cep Beni. Kumaha saturuyna kaayaan Sarji jeung kasaha manehna boga jodoh. Urang selang heula para wargi sadaya. Urang nyaritakeun saurang awewe tengah tubuh keur inghak-inghakan ceuri. Di singhareupan ku salakina si horeng nu ceurik ta Ibu Titi pamajikan Parukman. Harita Ibu Titi ceurikna tayalian mikiran nu jadi anak geus aya kana 2 bulan eueuh balik-balik. Sajabati kitu Ibu Titi jeung Parukmana salakina loba kateungeunna. Ti jalma-jalma piluaran menit sirihna jadi sabibir hiji. Majarkeun anakna katelah warno jadi jelema buronan jadi bangsat. Malah aya ge nu nyangka jadi tuyul warno teh. Jeung rea-rea deui omongan jelema nu matakna jadikeun kateungeunah kana hate. Samalah Parukmana ge bapana Warno kungsi ngadatangan tatanganna kalawan ampir-ampiran jadi patelak. Ku teungeunah-ngeunahna nu jadi anak disangka teu bener, jelas nama disangka jadi jelema jahat. Terus mana lah penghandem-handem dipake ceurik balilihan bari naoge da moal kalis ku kitu. Ongkohan bisi jadi brek gering deui.
Atuh ka abahna matak namaan panas hate keur mah loba sagaan ka anak urang samalah kamari abah geus ngadatangan si Umis. Hampir-hampiran abah kapoekan lamun teu kaburu dihalangan ku si Ibro mah. Teuing kumaha kajadianana. Teu puguh-puguh make si Udon majarkeun anak urang si Warno jadi bangsat. Matak geus tong dipikiran wae, cenah aya balik deui syukur atuh teu bae teu nanaon da bongan teu beunang diomongan we ku kolot. Cek Parukmana nyaritaan pamajikanana dumeh berang peuting gawena hulang jentul jeung hujan cimata. Nya atuh kunyiksana karena budak teh nya gara-gara mikah hayang ka Nyi Mas Malati akhirna jadi kieu, cek Ibu Titi. Bari nyusutan cimata ku tungtung kabaya. Wah, meungeus dong nyugit-nyugit kana urusan anak batur sagala barina oge. Da salah mana keneh ngadon rek ngareremokeun anu jadi anak, teh malah Parukmana nyalahkeun kanu jadi pamajikan. Lain ngareremokeun, ye abahna da manehna nu keukeuh mikah hayang ka anakna Ibu Haji Boromlah, temal Ibu Titi. Bari ngaleos ka tukang tuluy kacai bebersih. Sabab harita can kacai-cai acan ka kararengseng ngepel. Balik ti cai tuluy ngaganti pakaian kudu bersih, nu maksud darek balanya ka pasar. Hari Parukmana harita teh ngadon ngurus hayam adu liburaan sabab Parukmana resep kana ngadu hayam. Jut Ibu Titi turun nyamperkeun ka salakina kalawan bebeja rek ka pasar bari teu lila tuluy ini mawa jingjingan plastik. Teu kacatur di jalana Ibu Titi balik tas balanya ti pasar. Di setengahin jalan gede sora jelema tincorowok pegat-pegat bari nyebutkeun bangsat atuh nu ti unggal imah lalaki kalaluar bari ting beretak milu mudag. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Masyarakat harita tincorowok para wargi sadaya nyebut bangsat cenah tewak bangsat. Atuh bari ting beretek samalah aya saurang lalaki nu ngadupak Ibu Titi keur leumpang meni ampir-ampiran rek labu. Ibu Titi gancang ngisi nyamperkeun kanu keur ngariung deukeut warung. Pok Ibu Titi pirajeunna nanyakeun ka saurang budak parawan. Aya bangsat di mana Nyai? Cek Ibu Titi ngareret ka budak parawan bari jajantung ngaratung ngarasa reuas. Itu Bu, Bah Acim ngawarung paliwetan kasumpingan ku saurang pameget. Disangki ku Bah Acim bade barang gale, ari teh ngadon nyanak artos tina laci sareng rokok 5 bungkus. Tema budak parawan. Aya teu kira-kira nakar barang paling ti beurangnya ari jelema. Atuh sarua we jeung rek nyarenkeun diri, cek Ibu Titi pok saurang lalaki nyarita. Tema wadian we jelemana Bu. Ari bangsatna kumaha cenah Ujang? Cek Ibu Titi bari ngareret obat ka paliwetan. Nanging ayeuna teh nu diudag urang dieu teh. Tema lalaki. Nu tas nyarita kitu teh puceng hisa urang budak jajaka pakaian jareblog kuleutak. Pakaian rarawek beungeut careuneuh irung boborot ku getih si horeng bangsat teh beunang di karepung. Ku masyarakat nu harita bangsatna diiring-iring ku masyarakat jeung ku barudak. Kalawan leungeun duanana ditalian ku tambang inyuk bari masyarakat tincorowok bangsatna beunang. Atuh masyarakat harita teh para wargi sadaya. Aya nu deukeut warung mah kapalingan teh ting torojo nyalampeurkeun. Harita aya saurang budak jajakan nyirilik pangheulana kalawan teu tata pasini ujug-ujug jabrod bangsat ti hanca beungeutna ku peureup nepi ka sosolontodan. Ru bangsat rubuh hareupeun warung. Keur kitu penetuk igana ditajong. Sanggeta budak jajakan utas nyiksa bangsat teh nyokot batu segede kalapa. Kalawan geus diangkat rek diinyangkeun kana sirah bangsat. Ngan hadena aya saurang lalaki tengah tubuh nepak leungeun jajaka ti gigir. Is. Ulah sok sangeunahna kitu nyieun tinakan teh Jang, cek lalaki tengah tubuh keblug batu murag sarta eta jajaka malik muncereng. Naon Mang, meureun ngahalangan? Teu sirik jelema jahat, maling duit jeung rokok, umpaman kuring, cek eta jajaka bari mureleng kana beungeut anu ngahalangan. Bener ari jahatna teh mah. Ku sararea ge geus kanyahoan tur aya buktina ngan ulah nyieun hakim sosoranganan atuh sagala-gala teh. Kapan negara urang teh kasebut negara hukum tur ngabogaan pamarentah nu ngatur anu berwajib ongko. Matak naon serenkeun kan wajib ke kumaha lamun ieu jelema nepi ka korban ditinggang batu ku Ujang. Namun aja dituntutan keur diri Ujang. Teh lalaki tengah tubuh. Atuh geus dikitukeun mah eta budak jajaka teh teu ngomong deui ukur jamotro. Bari panon runut rinat ka bangsat nu harita ampir-ampiran teu bisa nangtung sabab seueuh ku panyiksa nu kacidari pugeunana. Budak jajaka nepi ka babalongkengan para mitra ditajong igana.
Para mitra anu mulia dimaksud negara hukum di dieu para wargi sadaya sedangkan di urang mah aya azas praduga. Satu acana diketok palu ku hakim yang anjeunna bogasna dinyatakeun bersalah para mitra. Acan disebat salah atuh para wargi sadaya jeung azas praduga. Janten sok sanos anjeunna maling satu acana hakim nyebatkeun anjeun dihukum saanu akibat maling janten masih keneh acan disebat salah para wargi sadaya. Di dieu para mitra sadaya ajas praduga teh itu diantawisna para mitra sadaya janten urang ulah kena-kena aya maling hantem dikoroyok nepi ka paeh teu kenging wargi sadaya aya-ayeuna bisa nuntut ka urang ngabinasa jalmi eta kitu pami urang ngalakukeun tindakan-tindakan main hakim sendiri itu diantawisna para wargi sadaya kumargi aya aturanana aya nu ngurusna aya bagianana tingawitan bangsa teh diurus ku polisi sabada ti polisi teras diajengkeun ka kejaksaan ku kejaksaan teras diproses para mitra dijagrakeun ka pengadilan sedang di pengadilan teh aya anu hakimna aya minangka anu ngahakimanana tah hakim teh para mitra ku jaksa diajukeun ka pengadilan teras para mitra sadaya hakim masihan ketok palu atanapi ponis tah sabada diponis ku hakim nembe eta jalmi salah kitu itu diantawisna para wargi mangga urang teraskeun. Atuh teu sakumaha lila guru tak aya 3 urang keamanan anu saurang mah polisi desa ari bangsatna dijungjungkeun kuduaan sina nangtung kalawan rek dibawa ku nu berwajib jung si bangsat nangtung tuluy lempang kitu ge meuni popoyong kodan bari dialabring-abring ku barudak nu keur marejeuna balangor bari ting corowok nyebutkeun bangsat kotok beunang cenah maling nu maling duit beunang malah budak aya nu nyebutkeun tuyul maling duit beunang kitu polah barudak nu ngabring-ngabring bangsat. Atuh ku keamanan dibuburak beretak lalumpatan ka tukang sanggeus rada jauh bring dena luturkeun da puguh barudak can boga pikiran baleg atuh harita ibu Titi mencerong ka bangsat anu keur dibawa kedua keamanan jeung ku saurang polisi desa sanggeus rada deukeut kebeg ibu Titi ngakebeg kalawan ngageureunep astagfirullahalazim itu siga-siga anak aing si Warno. Masya Allah nya si Warno diruksak itu tobat Gusti nu Maha Agung eta gerentes ibu Titi hatena ngalenyap lain heureuyan nyirih sirilik nyampurkeun bari ngagero Gusti nu Maha Agung Warno kunaon atuh maneh teh Warno kasasarnya lampah ka bina-bina teuing ieu Warno cek ibu Titi di sirikna ngarangkulan bari rawah riwih sedang Warno ukur ngaluarkeun cimata pok saurang keamanan daerah nyarita tos bu kebeli paleuni ngamasalahna mah sumping we ka balai desa atanapi enjing we ka kantor polisi cek keamanan atuh ibu Titi teu bisa kumaha batina hatena ngangres ningali nu jadi anak dibawa ku keamanan geus kitu mah ibu Titi teu loba nu dipikir deui gagancangan balik kabeneran harita parukmana salakina keur diupina kursi bari ngawaskeun hayam anu meunang ngabudaan korejat parukmana ngorejat bangun reuas sabab ningali pamajikanana rawah riwih bari satengah lurumpatan ti jalan keneh datang-datang ka imah ujug-ujug gauk ibu Titi ceurih auk-aukan puguh we parukmana reuas nu lain heureuyan harita parukmana tuluy nanyakeun kunaon mana aya naon ieu teh tanya parukmana bari mencerong ka ibu Titi nu keur ceurih bari meupuhan meja nepi ka cai dina bokong bahe bokong namurang tina meja. Aduh abahna aya ku teu sangka teuing nu jadi anak teh ngadon kasasarnya lampah awakna ruksak beungeutna boborot ku getih pada nyiksa ku masyarakat di ditu kumaha pangdengen nu jadi urang anu anak urang anu nyariksa nya pada nyariksa ku masyarakat ieu si Warno nu dimaksud teh nya si Warno aring saha deui atuh da moal anu disebut anak urang dengan saijijina anak urang teh mal ibu Titi ka mana ina si Warno na dibawa ku polisi desa jeung keamanan di ditu dibawa ku polisi desa eta kunaon cenah nurukeun cek keterangan urang dinya mah cenah maling duit jeung rokok ti warung ngajak polisi desa engke we cenah atuh isukan ke kantor polisi bisi hayang nyaho masalahna mah astagfirullahalazim nepi ka kitu-kitu nah eta pepeju ngawirangkeun bener-bener kanu jadi kolot padahal asa kurang kumaha kolot mah ngomongan kanu jadi anak menitu sirikna unggah poe kolot wehwel ngomongan anak teh batan diturut maungur ngejat ayeuna boga kalakuan kitu nepi ka anu nyariksa sagala cek parukmana ngarasa mentegeng jeung keheul kana kalakuan anu jadi anak
Jep sakedapan mah Parukmana teu nyarita sirah melenguk teu beda ti bueuk meunang mabuk. Kitu deui Ibu Titi masih kena inghak-inghakan tekung silila. Parukmana ngojengkang asup ka kamar terus disalin ku pakaian bersih. Sanggeus rapih kaluar di kamar sarta cacarita ka pamajikanana, rek neangan jadi anak ka balai desa. Jut Parukmana turun kalawan teu ngarewet deui kanu jadi pamajikan. Terus ini trek ka balai desa. Ngan hanyakah sadatangna ka balai desa anu jadi anak geus dibawa ke kantor polisi kalawan ditahan. Atuh Parukmana sarebu kali handeueul ge dalah dikumaha, kapaksa balik deui ka imah. Cacarita ka pamajikan yen Warno geus dibawa ke kantor polisi. Abong kena aya paribasa caritaan jelema harus alah batan goong. Tekaop ngadenge beja naon-naon sok terus tata lepa tina sajeungkal jadi sadeupa. Nepi ka guyur kaungal lembur jol ieu pada nyaritakeun anakna Parukmana katelah Warno aya nu nyariksa ku masyarakat tina alatan maling duit jeung rokok ti warung. Pabubeurang kirawan Cilohor sarji kakara balik tas mantuan macul di sawah. Katangana mangsapna dina lempangna meninggal geding bangun rurusuhan bari manggu doran pacul anu disampaian ku pakaian butut paragi macul anu meunang ngupiakeun di tampian. Sadatang-datang terus cacarita bari hari weus-weus kabi mot pamajikan mangsapna nu keur milihan serah di tepas. Bi, Upi Mang sareng Aki angkat ka mana bi? Ceuk sarji bari ngalacat ungah ka tepas. Kapan keur ngayuman itu pagar dipipir na aya naon kitu nanyakeun Mangna jeung si Aki ka talatahan deui kitu ka mamajengan mulia. Tema bimot bari tangah eta mah teh di leuresan lembur babakan asih bi. Tinggal jami tinggal abring bari anu nyanak popongkol malima aya anu nyanak bedog segala. Barang ditaroskeun ku abdi saur teh ngepung bangsat dugi ka kengingna. Mari pada nyariksa ku puluhan masyarakat. Geuning aya ku wani maling ti beurang eta maling naon cenah? Saur mah nyanak artos sareng rokok ti warung dugi. Buka saha tah? Da tos kitu aya murang kali pameget kinten Yusua 12 tahun nyaurkeun nu malingna teh Warno-Warno kitu puterana Parukmana. Kumaha? Baru ku malingna Warno anakna Parukmana? Bimot siga nu ngajenghok. Muhun jenenganana Warno moal kitu disaurkeun ku janatna Ibu Supiah mah kitu nu disebatkeun janten tuyul teh. Ceuk Sarji ingeteun kana caritaan ti jenatna Ibu Supiah. Sabab waktu Ibu Supiah rek maot tina alatan eleh jajaten ngadu ilmu jeung Aki Edeng, manehna nyaritakeun perkara Warno jadi tuyul disihir ku Ibu Supiah. Bisa jadi nya si Warno disihir ku Ibu Supiah teh Jang Sarji. Geuning mah bisa beunang kapan geus ceuk beja mah tuyul mah tara katingali ku jelema cenah kitu. Muka pengker-pengker mah tantos kana kituna moal katingal ku jalmi bi. Jalaran harita mah aya keneh nu ngasuh. Hari mah kapan anu ngasuhna ge Ibu Supiah tos ngantunkeun janten teu tiasa katerap ku ilmu kitu panginten. Uka teuing lamun kitu mah atuh bisa jadi. Tapi Mang sareng Aki tos ngadarang wartos kitu. Beng ngadenge beja ti saha kapan Mang jeung si Aki mati isuk-isuk ge teu ka mana-mana keur ngayuman pagar di bibir. Tema Bimot keur kitu gurutak Aki Edeng katepas. Atuh Bimot ujug-ujug nanyakeun ka Aki Edeng. Aki, ari Aki tos nampi wartos? Mane malah lampahan je kawas mudior mana keremot. Waduh kagaya ungah nanyakeun bandros sia nya boga bandros di mana aing. Meureun maneh we mere bandros ka aing. Meuli bandros ya teh kaju-kajukeun. Saing ieu jeung cai kopi. Cek Aki Edeng salah reung. Eta mah Aki anger lain geus ka mana-mana teh abong kena nyarita teu tarik. Sanes taroskeun bandros nangi Aki teh tos ngarangu wartos teu acan. Majenge beja naon sia bani emot. Eta saur Jang Sarji, Jang Warno puterana Parukmana maling artos sareng ngerokok ti warung. Dikarpung ku urang dinya dugi ka kenging terus disariksa. Ceuk Bimot ngajelaskeun sakumaha caritaan Sarji. Nyanya kitu ji, Aki Edeng ngareret ka Sarji. Laros kieu me abdi wangsul tos macul nguping wartos tinu ngarpung teh. Saurna tos ngepung bangsat dugi ka kengingna, lajeng aya murang kali alit pameget. Ngawartoskeun yen ngabangsatna teh nu dibujurkeun janten tuyul teh Aki. Para mitra anu mulia, kumaha atuh Aki Edeng sabadang meunang katerangan ti Sarji ngeunaan Warno cenah ditewak majarkeun jadi bangsa. Baru si Warno beunang, eta di mana cenah beunangna Sarji? Duh ka di mana di kengingna mah. Lamun kitu mah teh salah omongan Nyi Mas Supiah teh euy. Sabab harita Nyi Mas Supiah teh samemeh rek hidang teh nyarita kitu, heuh nyebutkeun jadi tuyul teh si Warno. Sedang Nyi Mas Malati murah jadi gudana. Geus manehna beunang mah pasti Nyi Mas Malati ge balik deui euy. Sabab nu ngadoliman geus eueuh. Atuh ayeuna si Warno geus beunang. Mun ulin ka ditu Sarji. Mangka
mana Ki Sarjina teh oh kajengan mulia maksud kita maksudnya mah ngabejakeunnya Jawa perkara si Warno geus beunang alatan tina maling duit jeung rokok di warung serius naon diwartoskeun sagala datangtos anjeun ge ngadangu wartos ti sanis mangko abdi mah cara pekene deui cek Sarji tuluy ngaleos ka jero bari mawa sangu jeung deungeunna dibungkus ku daun cau pamahnan ti boga sawah pada asar harita mangsapnan ngariung dalahar di tengah imah jeung Aki Edeng kitu deui Sarji jeung Bimot meningalali mencacakan dahar aku ukur jeung lauk asin pedas dipais make oncom di surabungan sama legoang lalabna eceng jeung genjer meunang ngaleong dan nya kitu rata-rata keur di manusama sanajan dahar ceuk paribasana karo uyah ge ari dibere kanikmatan ku pangeran mah ih ngalimed we meuni paronyo komo Aki Edeng mah kuat ka ngesang jama ari teh bengi hucur tina irung sagala nya anyoy peng bais peja we jeung daging we mah anjing kene bais peja we nya da hargana ge hampir sarua jeung daging atuh bah gewek mah teu nyanyakeun harga peja ayo anu nyaho euy dina randang mot menimang pelang ieu jeung ramang deui cek Aki Edeng bari ngocekeun angeun ku Seno kapan tadi pupunutana Aki palai angeun oncom teh malah Bimot bari ngingseuk taksiran rada ku Samal bani oncom diangeun herang jabal lada aduh ieu mah palingan atuh ku dewek dikocekeun ramang we goreng ieu angeun oncomnya banyak dewek mah empal we aya geus wareg dah lagi mot cek Aki Edeng mongko nyebutkeun geus wareg tapi nu kieu deui sangu tuluy dikuah ku angeun oncom ajarkeun geus wareg tapi nu kieu deui sangu mangsapnan ngageunggeureukkeun boleh geus wareg tapi ngawaregkeun ieu mah cuci mulut euy bubuhan ieu aya angeun oncom aya cai-cai jadi ikut cucinya ieu teh aya cai aya angeun oncom bungku asa kurang abdol euy mun teu make sangu euy cek Aki Edeng bari seuring ngahehe daharna beuki ngalimed waktu dahar keneh di luar kadenge sora lalaki pupuntenan menang 2 kalima atuh kepupuntenan anu keur dalahar caruring hak pok Bimot nanyakeun ka salakina saha nu pupuntenna teh abahna tuh ingat udah can sidik kana sorana sehingga wayahna teu bohla sakedeung euy teh mangsapnan atuh harita sanajan Sarji keur dahar keneh ge nyelang heula ngojengkang rek nepose mah barang bray pantori buka si horeng Mang Nawawi badegana ajengan mulia ieu geuning mang pangalih mang mangajang ai Aki aya jeung Sarji aya nuju tuang mah atuh kalebet tema Sarji bus Mang Nawawi ka jero kasampak Aki Edeng masih kene dahar nu kabeneran Aki Edeng ngareret geuning nyawi ganjang atuh jang urang sakalian dahar jeung Aki sok bulu-bulu laki ge masih kene ngeureuyeuh ka karabieu cek Aki Edeng dikasirieun majarkeun ka karabieu sakitu geus 2 alas teh kumaha we kieu hajengkeun parantos abdi mah tadi saja cenah ka dieu abdi nya daheu lagi kumaha we lajengkeun sing raos nyiring raos abdi mah oh nah mangga atuh sakantenan atuh cek mangsapna nya nya mangsapna nya main dasu mangga we lah ulah raos kaganggu sing kumang lajengkeun dilujeng we deui teh Mang Nawawi gek diuk dina sama nutu sakumaha lila Aki Edeng jeung mangsapna daharna geus rengse samalah boboko sangu jeung wadahna geus dibawaan ku Bimot ka dapur dibantuan ku Sarji korejat Aki Edeng jeung mangsapna oge bareng narangtung tuluy nyampeurkeun ka Mang Nawawi ari Sarji harita mairan cai teh sagelas keur Mang Nawawi sawios jeung Sarji lah ngomairan cai sagala da moal ami sunya sanes mah ieu Mang malah Mang bela jeung Sarji nuju tuang malah ieu mah ngarepot sagalanya cai-cai tuh Mang lah Mang nyangakeun Mang saya aya da teh naon-naon cek Sarji gek diuk digireun mangsapna kumaha geus dibejaan perkara si Warno teh yang nyawi Aki Edeng mungaran tumanya kumawi abdi ka dieu teh aya 2 kapriyogian bade dilogikeun ka Aki teh udah kaya oge ka mangsapna jeung ka Sarji tadi ge seueur mama kali ibu haji teh parantos nguping wartos ti jang udin saudara dia berkawis Warno parantos kenging malih mah pada nyariksa ku masyarakat aya puluhna janjel marga lantaran mah nyanak artos sareng rokok di warung Mbah Acim terus dicana ka kantor polisi malih itu mah ada rencangan Jang Udin kantos ngiring ka Ibu Ramana Warno maksudna bade ngayakinkeun resentena Warno disarenkeun kal wajib sabada tebang sen Warno sesauran bari nangis
anjeunna ngarumaoskeun tos kasasar lampasin ke jalan ngalap ilmu jahat disebat ilmu tuyul asun di jannatna Ibu Supia. Rupina mah anjeunna teh bade ngalampahkeun di saporos nu kapengger-pengger sun ngajalankeun ilmu tuyul. Mun margi anu ngasuna tos aya janten ilmuna teh teu ieu camal kitu. Harusna mah katohian kudu kagungan warung dugi ka kengingna kalian terus dihukum sun. Kali perkawis abdi kajurungan ku mamade saur aki kedah saur teh aki kedah kaditu sun kedah kairing ku abdi ayeuna. Ulah dugi ka teu kitu tak ieu maksud teh. Cik Mang Nawawi sanggis nyaritakeun warna beunang terus ngangkir aki Edeng. Jadi geus nyalahoun ajeng-ajeng ieu mas perkara si warna beunang. Oh, beunang di tengeulan gitu maksudnya beunang gitu. Anu sakumaha disebutkeun ku Nyi Supia teh panjalkeun jadi tuluy teh si warna gitu. Moy barandos no. Mun wados di Jamudin teh asun ki. Ari aja jangan ngangkir kaki aya naon cenah. Aki Edeng talete. Uga sung kieu we aki kedah angkat aja di itu sung. Teh Mang Nawawi henteu ngajelaskeun aya naon-naonna. Iraha ge kudu ka dituna ayeuna. Nya dina we jantos upama sing kedah kairing ku abdi kitu. Gaya naon deui cenah cingna mah tuh batur haji. Ngarang ke balik aya batur ongko. Mangga. Tema Sarji diajak ke mana-mana gitu boleh daek baik. Ayo aja we. Kipira aku bade dibulu lijir gitu. Gimot ngageunggeureun. Ya ilaha illallah rasanya di baju. Kelana nak di baju lah nyawi. Terus aki Edeng ka kamar tuluy make baju kampret. Samalah diikat sagala sabab kamana-kamana ge tara lesoti ikat. Geus di baju jeruk turun tuluy arini trek nemonan di ajengan mulia kalacat aki Edeng jeung Sarji arungah kana teras. Assalamualaikum. Aki Edeng nguluk salam tarik pisan. Kalayan ku mamajengan mulia diwaler bari mukakeun panto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teras kalemet ki. Mamajengan mulia mundur sabab aki Edeng jeung Sarji rek arasu. Barang bus nyampak Ibu Haji Romlah nuju paungku-ungku jeung saurang awewe nu can katingali rupana. Mangga linggih ki. Bupi itu saha nuju paungku-ungku teh ajengan? Cek aki Edeng bari gek diuk ngareneng jeung Sarji. Kalawan ting palencrong kanu keur paungku-ungku. Pun bojo ki, balar mamajengan mulia gek anjeunna calik dina kursi. Nyi Mas Haji kitu? Leres pun bojo. Sareng saha sok? Aki Edeng talete bari panon tetep mencrong kitu di Sarji siga nu mata simeuteun. Sareng punana ki? Nyi Mas Malati? Leres ki. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta geuning ira sumbingna ajengan. Aki Edeng semu bunga atuh batin Sarji ngarenyah. Disangka Nyi Mas Malati bakal datang deui geus kitu Nyi Mas Malati malih tuluy nyerilik ngagabrung. Kalawan nyuuh kana lahunan mamajengan mulia. Kok Nyi Mas Malati cumarika di barung ku Cipanon nurumput. Mama hapunten samudaya kalalepatan abdi lahir tumekaning batin. Rumaos abdi sakitu sasih tu wangsul-wangsul nu tantos ngadoraksakeun ka mama kalih ka ibu. Cek Nyi Mas Malati tuluy ngaguku. Nyi Mas, lahir batin mama ridho ngahampura kana sagarupa kasalahan hidup. Boh dihaja, boh teu dihaja. Itu deui pikeun mama kudu dihampura ku Nyi Mas. Bisi mama langkung saur bae carek sajabana ti kitu mama teh manyatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Wayana hidup bisa balik deui riung pulung jeung anu jadi indung bapa. Bari aya dina kasalamatan. Oge mudah-mudahan naon rupa ka musibatan nu tumiba ka diri hidup. Ka mama jeung ka ibu ulah kaalaman deui. Nunggeus manggeus urang teu neun dihaneuleum sieum kalawan urang neuteup deukeul meulah jantung. Geus repeh ayeuna mah. Geus tenang, geus tepung jeung mama jeung ibu. Geus bebersih heula geus bebersih. Kayak geus rineh urang ngobrol nu panjang lebar. Saur mamajengan mulia bari ngusapan sirah Nyi Mas Malati. Kuniang Nyi Mas Malati cengkat ret ngareret ka Sarji tuluy nyorongkong sasalaman. Kang Sarji hapunten abdi Kang. Cek Nyi Mas Malati minta dihampura ka Sarji. Sami-sami akang kedah dihapunten lahir tumekaning batin ku Imas. Tema Sarji bari manehna rada ngalima. Solongkrong Nyi Mas Malati nyolongkrong sasalaman ka Aki Edeng. Nuhun Nyi Mas, tiasa pacebang deui sareng nu janten Ibu Rama. Mugi-mugi kamu si baca Nyi Mas nu parantos ka alaman teh ulah kabedak deui. Cek Aki Edeng ret Nyi Mas Malati ngareret ka Sarji nu keur melemu.
Nyimas geura kacai heula ka ditu heug eta pakaian ganti kudu bara resih. Saur Ibu Haji Romlah bari nyusutan Cisoca ku salempai. Ngabu Aki Kang Sarji dikandung heula ku abdi. Mangga Nyimas mangga, teh mal Aki Edeng. Koloyong Nyimas Malati ka tukang diserengan ku Ibu Haji Romlah. Harita Nyimas Malati asup ka kamar mandi tuluy bebersih. Ari Mama Ajengan Mulia teras ngobrol jeung Aki Edeng sedeng Sarji mah cicing bae tu dipilueun cumarita naon-naon. Leres we Aki sakumaha disaurkeun ku jenatna Supiah teh. Saur anjeunna tantos pun anak tiasa muli deui sajabe ti kitu. Tadi abdi nguping wartos ti Jang Udin saurna Warno pada nyariksa tina perkawisna Kartos sareng rokok ti warung Baci. Mari teras diserenkeun kanu berwajib saurna teh. Sakali deui abdi nganuhunkeun kana pandosan ti Aki saur Mama Ajengan Mulia rupi nubinga. Mireh putrana tiasa mulih deui kalayan aya dina kasalametan. Sami-sami Aki gang nganuhunkeun kalayan giring bingah tuang putra parantos mulih deui. Rupina tos kitu we keur sading nu maha kawasa keur sajengan. Ieu teh kamurahan Gusti Allah. Mugi-mugi sing saterasna aya dina kawilujengan aya dina rahmatna Allah. Amin. Waler Mama Ajengan Mulia. Mungkang Aki mah aya ge ngaraos kaget ku tuang putra jajengan. Gire kamar ieu nguping wartos tuang putra nuju ka kajungan tos majang tilu sasi. Nanging name katinggal ku Aki patuangan tuang putra alitna parantos ngalahirkeun tapi teu janten. Cek Aki Edeng nanyakeun perkara Nyimas Malati. Sabar beuti heula gujurud-gujurud namahkeun ka kandungan. Dina perkawis eta masing kuring eta can turas taros panjang lebar Aki jalaran ari burutak sumping ari teras ngarangkul ka biangna. Nanging tang tos di mana aja tos di zaman kalayan tos rine ku abdi bade ditaroskeun. Waler Mama Ajengan Mulia. Lami torojol Ibu Haji Romlah mairan cai kopi 2 gelas sareng lalawuh nangaleuh. Wios Nyimas, ulang ngarepotkeun Nyimas Haji lingi-lingi we. Cek Aki Edeng di waler. Ku Mama Ajengan Mulia bari ngeserkeun asbak ka sisi. Teu ngarepotkeun Aki cai-cai atuh, saur Mama Ajengan Mulia. Sok Ibu Haji Romlah nyimpen cai kopi 2 gelas sareng lalawuhna leutna. Mang Aki oge Jang Sarji nyangakeun. Saur Ibu Haji Romlah lajeng calik gedengin Mama Ajengan Mulia. Mangga Nyimas Haji, temal Aki Edeng. Jep saraya jerempe meni asa simpe, kekunci setengah jam langeur Nyimas Malati kaluar. Meni geus luis make samping jeung di kabaya, sanajan Nyimas Malati tu balik aya 2 bulan oge. Ari dina rupa anger keneh geulis, gek Nyimas Malati diuk nyigireun Ibu Haji Romlah. Sanes mangga dilaleueut atuh Aki Kang Sarji beli ka Bujang Tiis. Cek Nyimas Malati, bari ngareret ka Sarji semulungguh teu kecet-kecet. Sumuh Nyimas, ieu teh aya itu kinyawi ka Lombok saurna teh Aki dihaturan nang dinggi ku tuang Rama teh. Cek Aki Edeng, kamana meuni sabab caritaan Nyimas Malati teu pati kareuni. Atuh Ibu Haji Romlah ngagelenyu kalayan ngaharewos ka Nyimas Malati. Kudu tarik nyaritana jeung Aki Edeng mah Nyimas sabab geus kurang reungeun. Aki dileueut atuh Aki. Nyimas Malati nyarita rada tarik. Mangga Nyimas. Cek Aki Edeng ka kara kadengeng. Kang Sarji nyangakeun atuh Kang. Cek Nyimas Malati maksudna nita ngopi ka Sarji. Mangga Mas. Tema Sarji laun bari manggut tanda hormat ka Nyimas Malati. Rupi Nyimas teh buli di mana tuh meni aya sasihna. Aki mah ngarosi caleun we. Nyimas, cek Aki Edeng nu ngarananya ka Nyimas Malati. Mawi ki abdi teh kuraraosan mah nyaba sareng Kang Sarji. Nah terus tengahing jalan abdi teh aya nu ngangken ku hiji istri dugi ka dicana ka bumina. Terus anjeunna masihan ngaleueut ka abdi, tos kitu lap abdi teh emut ka sasaha. Tidinya abdi ngadon di piwara ngiring ka hiji pameget muka tinggal ku abdi mah Kang Warno. Ari tadi enjing-enjing abdi emut-emut aya hiji di hiji bumi kosong. Tur nenggang tebih ka mana-mana nu hartosna mah teu aya tatangga pisan. Pas abdi emut ka ibu sareng ka ama lajeng abdi wangsul. Temal Nyimas Malati sacara ringkesna ngadadarkeun kanu kalakonan ku dirina. Eta Nyimas inget waktu bapangi jeung Cep Beni kalawan Cep Beni basa kamari sirana getihan ti jengkang kana batu. Ingat Mama Ajengan Mulia ngiring tumaros. Buka tu mama abdi mah teu tepang sareng Kang Beni. Cek Nyimas Malati teu ngaku tepung jeung Cep Beni. Sok padahal sanggeus tepung jeung Aki teh. Aki Edeng tas ngaruksak paparabotan terus ngabelenyang lumpat kalawan diudag ku Cep Beni.
jadi tetelakir kitu Nyimas Malati teu sadar sabab katerapan ku sihir teh ati Ibu Supia. Jadi tekungsi panggih Nyimas jeung Jang Beni pamajengan mulia naros deui bari ngalirik ka garwana. Sangem abdi ge luka da teu tepang sareng sasaha mama. Tema Nyimas Malati tetep nyebutkeun teu papanggih jeung sasaha. Pok Ibu Haji Romlah nembe tumaros. Dia teh ingat we ka ibu jeung ka amah teu? Ibu Haji Romlah neuteut. Angami itu emut ka sasaha Bu. Ayeuna ibu rek nanyakeun sakali deui waktu Nyimas ngahiji je keneh jeung ngecep Beni rumah sakeun ka kandungan geus 3 bulan. Rumaos, tema Nyimas Malati ngaku yen manehna ti heula keur ka kandungan 3 bulan. Ayeuna katingali ku ibu beuteung Nyimas leutik deui, sedengkeun nurutkeun hitungan ibu mah kayeunakeun geus 5 bulanna meureun Nyimas ka kandungan tapi naha jadi hapa. Nah Nyimas gangga juru atawa ka kandunganna digugurkeun. Saur Ibu Haji Romlah kagungan timur. Palang siang Nyimas Malati ngagugurkeun kandungan. Alhamdulillah min zalik Bu, abi mah teu rumaos ngagugurkeun. Nyimas Malati nolak kana timuruna Ibu Haji Romlah. Ari geus ka mana atuh nu dikandung ku Nyimas make jeung ngadadak kempleng deui. Luka tubuh malima tadi ge sabada abdi emut ka ibu sareng ka ama. Abdi ngaraos leuwas na padaharan abdi bet janten kempleng kieu. Cek Nyimas Malati. Manehna ngarasa heran ongkoh keur ka kandungan geus 3 bulan, tapi buktina beuteung kempleng. Red Ibu Haji Romlah ngalirik ka Aki Edeng nu keur ngelepus ubud. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Ibu Haji Romlah harita nanya ke Aki Edeng. Aki cobi numutkeun sawangan Aki kunaon margina Nyimas nuju ka kandungan ayeuna padaharana janten hapa. Ibu Haji Romlah rupi anu panasaran naroskeun ka Aki Edeng. Kalayan dina sasauranana rada tari. Sawios Nyimas Haji ulah janten emutan teuing perkawis tuang putra tos ka kandungan ayeuna teu aya. Numutkeun sawangan Aki mah eta teh sanes ka kandungan mung saukur sihir hungkul kitu tah. Janten ayeuna nu nyihirna leungit samalis hados anu disihirna ge tangtos saperdos biasa deui tah kitu. Nyan hianat tah siturunan juring. Ibu Haji Romlah diceceubna keur ka almarhum Ibu Supia. Geus we ibuna nu dosana mah da moal urang tangtu manehna. Tah ayeuna mah abdi sasanggem ka Aki nu maksana Aki diangkil ku abdi teh aya sanes. Supados Aki janten uninga pun anak tos wangsul deui kalayan aya dina kasalamatan. Tumali kitu dina dinten enjing manawi teu aya wageula naon-naon. Insyaallah abdi bade ngayakeun syukuran. Nu waktosna sabada lohor atuh Aki sareng anu di bumi ulah teu arangkat ka dieu atuh jam sargi ge matulah teu ka dieu. Saur mamajengan mulia ngalirik ka sargi. Insyaallah mama tema sarji kakara nyarita deui. Jantan anjing da balik syukuran ajengan. Mohon ki waktosna bada lohor nu mawi Aki omat ulah teu sumbing. Insyaallah manyawi aya keneh umur dugi ka dinten anjing. Temal Aki Edeng. Aki bari disamil atuh eta caina bilih ka bujeng tiis manten. Saur Ibu Haji Romlah miwara ngaleut ka Aki Edeng bari nepak kana tuur Aki Edeng. Mangga Nyimas Haji dicampi atuh ajengan. Mangga Aki nyangakeun sok atuh kadinya jang sarji dikeureuy. Saur mamajengan mulia harita keneh Aki Edeng jeung sarji ngaropi. Sanggeus ngopi Aki Edeng nyarita deui pamitan rek balik sabab waktu geus buri. Ajengan oge Nyimas Haji Aki teh ngarot parantos ayeuna waya unjuk permios we jalaran bulanak pilih arep-arep pensiun. Sakali deui Aki nganuhunkeun kalayan ngiring bingah tuang putra parantos muli. Aki Edeng nyolongkrong ngajak sasalaman. Enggak teuing atuh kingkewe saperos tebih wae nya. Terus ari ceket teh mah mung punyanyak beli jeupeun kerja ajengan. Temal Aki Edeng keukeuh rek balik. Ih Aki mah abdi teh sono keneh. Mangga bade maksa mah mung enjing omatnya Aki. Sareng nu di bumi ulah kantos dibujeng deui. Insyaallah kerja ajengan mugi-mugi ulah aya pamengan. Nyimas Haji mangga atuh Aki permios. Mangga Aki hatur nuhun. Mas mangga tuh sarji pamitan ka Nyimas Malati bari ngorejat nangtung. Mangga Kang omat enjing ka dieu nya.
Insyaallah Mas, Mama, Ibu mangga tuh permios. Mangga Jang Sarji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waler Mama ajengan mulia kitu deui Ibu Haji Romlah sareng Nyimas Malati ngawaler. Leos Aki Edeng jeung Sarji ngaleos rek barali, dus Nyimas Malati ka jero deui tuluy mawa gelas urut nyuguhan Aki Edeng jeung Sarji dibawa ka tukang. Lamun diteang kadinya nama para mitra saha nu teu nyah ka anak, ceuk paribasana burung palung bodoge-loge kasebut kolot ka anak henteu leupas tina kanyana. Sok komo lamun ka anak soleh nu bageur teu boga lampah goreng ngadama-dama. Lain deui contona samodel Nyimas Malati dina sakitu bulan eueuh balik-balik. Dina datangna deui teh henteu burung dirawu di pangku ku Ibu Haji Romlah sarengan ku ajengan mulia kasebut indung bapana. Keur para mitra Nyimas Malati ngejatna ti imah lain ngalampahkeun teu bener. Tapi geus yakin kalawan kanyahoan ku sararea katerap ku ilmu sihir ti jeunatna Ibu Supia. Lahirna teu burung balik deui kalawan aya dina kasalametan. Awakna teu cecel teu bocel. Atuh teu ngajadikeun aneh lamun seug ibu ramana Nyimas Malati ngaraos bingah nu tayah hinggana ku ayana nu janten putra tiasa riung mungkulung deui. Dugi ka ibu ramana Nyimas Malati enjingna ngayakeun syukuran kalawan tatanggana nu dareukut pada daratan. Geus puguheun Aki Edeng mah mangsapnan Katut Sarji sasat geus dipapadonan ti kamari mula ngan anu teu datang teh lintang ti Bimot pamajikan mangsapnan sabab manehna boga pigawean ngabantuan ngaramet di sawah tatanggana. Ari katamah-tamah Bimot geus janji rek mantuan. Bada lohor harita anu kira-kira 1:30 sabada Mama ajengan mulia ngadadarkeun permaksudanana tuluy disambung ku Aki Edeng ka papancenan kudu ngadoa. Atuh teu hararese Aki Edeng ngalaksanakeun pamudut Mama ajengan mulia. Teu sabara lila tutas Aki Edeng ngadoa terus ngariung brak dalahar. Bari sabagian aya nu cacarita. Waktu nu dijadaro imah keur balake cerakan, datang dua jajaka reg eta dua jajaka ngaraneg hareupeun teras samalah nu saurang ngareret ka baturna. Tuluy nyarita satengah haharebosan bari hate mah timbul tanda tanya. Kalaman euy tong ngakaunga euy. Bener curiga euy di luar itu pabalatak senah jeung gambaran. Geus pasti di jero baju lemah aya naonnya. Barang siang aya papait euy atau keur ngaruningkeun rek neangan di Malati kitu. Ceuk nu saurang ngarasa curiga dumeh di luar ningali. Loba senal aya sababaraha rampasan si horeng eta jajaka. Nu nyarita kitu teh Cep Beni jeung Rizal sobatna. Anu maksud jeung tujuan Cep Beni datang kadinya teh tayalian rek nanyakeun perkara Nyimas Malati geus balik atawa acan. Teuing atunya pantesna teh nya we sugan aya papait Ben. Tema Rizal manehna ge boga timburu kadinya. Jep Cep Beni jeung Rizal jarempe deui. Celimah ngadedengekeun ceuk pikirna Cep Beni sugan bae kadenge aya nu nyarita. Tapi boleh teu ngadenge naon-naon harita ge para mitra. Dina nyana ge aya di jero keur ngobrol tetep moal kadenge sabab di jero gedong katamah-tamah pantona nutup menireke. Cep Beni gawena duak dieuh bae kitu sotenan sugan aya jelema nu ngaliwat maksudna rek nanyakeun. Tapi berkah eueuh jelema nu ngaliwat saurang-urang acan. Kumaha tuh Ben? Hade ngadonting jarentul kieu di dieu. Cing atuh keterok-keterok pantona bisinya aya papait aya di dieu di Mama. Cek Rija nyarita deui. Heuhnya tuh pugu ngadon ngajentul di luar. Cing hayangnya dewe kungat teh lah. Tema Cep Beni kakarege nyarita kitu ujung-ujung brai panto muka kalawan saurang lalaki keluar bari pantona ditutupkeun deui. Saasa tadi pok Cep Beni nanyakeun. Mang, rupi dilebet aya naon Mang katinggal aku abdi di luar seueur senal. Nah aya papait? Cek Cep Beni nitip kana beungeut sareng saurang lalaki rada kolot ti manehna. Cenah saya papait nu ngamajengan teh mengayakeun syukuran jang. Tema lalaki nu kakara keluar. Syukuran naon? Cep Beni talete. Syukuran ieu wireh Nyimas Malati puterana Mama muli deui. Kumaha Mang? Kupingan Malati muli deui? Tanya Cep Beni semu ngaranyu. Samalah make ngareret ka Rija. Ya ras terus muli. Temana bari turun. Pok Rija pipileun tumanya. Ya sungdinga Mang. Suruh Mama mah kamari, bangga bari kalebat mah tuh. Punten kumaha di kantun? Ieu. Tema lalaki terus ngaleos rek balik. Soal Ben jero, cek Rija siga nu ngahatean. Nama tuh tema Cep Beni kakarege ngalacat ungah kana teras.
Ti jero torojol para mitra anu tas ngariung kalaluar rek barali kalawan kabeh sasalaman ka Cep Beni jeung Rija di Bukit Lawang. Sanggeus areueuh para mitra sadaya Cep Beni uluk salam. Assalamualaikum. Pokna baheula ti jero nemalan sora lalaki. Waalaikumsalam. Barang lo nempo ti lawang si horeng nu nemalan teh mangsapna. Kuning aden mangga teras kalabat den. Saha jang sabnan mamajengan mulia naros. Iya den Beni mama. Sina kalabat atuh saur mamajengan mulia. Bus Cep Beni harita jeung Rijal arasuk tuluy nyolongkrong sasalaman. Ka mamajengan mulia jeung ka Aki Edeng. Kitu deui ka mangsapnan sedeng Ibu Haji Romlah mah sareng Nyimas Malati. Di palengker nuju ngawadahan sangu tumpeng giring-geuning ka tatanganan nu teu daratang. Sarji ge aya di tukang rumahan piring urut dalahar semah. Ari Mang Nawawi keur ngirim-ngirimkeun sangu ka tatanganan, samalah Sarji ti isuk-isuk ge barang gawe di tukang jeung Nyimas Malati. Harita Cep Beni tuluy nanyakeun, "Kuping meser tamu teh naon mama?" Cep Beni nanyakeun sanajan tadi geus aya beja ti batur. Yen mamajengan mulia syukuran. Nyaeta mama teh nebus janji sangem mama teh di mana Nyimas datang deui kalawan aya dina kasalamatan mama rek ngayakeun syukuran ya alhamdulillah bieu dilaksanakeun. Janten Nyimas teh baros mugi mama? Geus kamari isuk-isuk. Sakedapan mah bareng tepung jeung manehna meuni asa dina pangimpian atuh. Ku ibuna teh gancang ngedirangku terus paungku-ungku Sri Hujanan Cipanon baler mamajengan mulia. Atuh hate Cep Beni ngarasa bungah yen geus yakin Nyimas Malati balik mah. Sabab Cep Beni geus cacarita lamun Nyimas Malati datang deui rek ngawangun rumah tangga deui. Nuhun we tos meuli mama Kang Waldi mah ngiring bingah dupi ayeuna teh dong juangkat ka mana Nyimasna? Cep Beni nanyakeun bangun teu sabar hayang buru-buru tepung. Itu di tukang jeung ibuna keur barang gawe keneh sugan balar mamajengan mulia. Ari sasauran kitu ari torojo ti tukang aya awewe norojo disangka ku Cep Beni mah Nyimas Malati boro hate ngalenyap si horeng Ibu Haji Romlah. Budak mang Cep Beni miheula nanya bari hate deg-degan keneh. Geuning aya Cep Beni alhamdulillah Cep tos lami balar Ibu Haji Romlah. Mah Bu tema Cep Beni tuluy nyolongkrong munjungan. Kakantun atun Cep nami teh mama ngayakeun syukuran wireh itu Nyimas alhamdulillah wangsul deui kalayan aya dina kasalamatan. Mun nami teh nguping wartos di mama nanging tadi mah nalika abdi di luar keneh mah ngaros leuwas we disangki mah aya naon-naon wireh di luar katingal seueur ititihan. Nuhun aya terus meuli mah dupi ayeuna nuju ka mana Nyimasna? Cek Cep Beni nanyakeun deui Nyimas Malati siga nu geus teu sabar hayang buru-buru tepung. Itu nuju beberesna di pangker sareng Jang Sarji. Jang sablan cing atuh sina ka dieu Nyimasna heula bari sakantenan nyanak cai dua gelas saturan Cep Beni sareng Cep Rija punten ku ibu dipiwarang nya Jang sablan. Sawios bulah Bu Haji ku abdi geus sanes tamu ieu dakeun ku abdi. Tema mangsapnan terus meloyong ka tukang bok pampol pisan jeung Nyimas Malati. Nu harita Nyimas Malati katingalina ku mangsapnan keur ngobrol jeung Sarji. Bari ka mana mah? Tanya Nyimas Malati bari neuteut. Itu saur tuang ibu suno pangintun cai dua canak ku Nyimas tema mangsapna. Cai naon Mang? Kopi atuh nepi teh? Ceuk Nyimas Malati bari nyokot gelas tina rak maksudna marek manginyuhkeun cai. Cai naon we lah teh langkung Nyimas? Kang saha kitu? Kang Den Beni sareng Den Rijal tema mangsapna. Atuh Nyimas Malati rada ngakebeg ngareung aya Cep Beni ngadak-ngadak beungitna rada beureum. Kumaha atuh pangdamalkeun lah kumang sakantanan jeung kalebatnya. Jalan ieu leungina aku bau bawang mah. Cek Nyimas Malati anggur nitah deui ka mangsapna. Kalawan dadakuna mah leungeun bau bawang padahal bakating kumbung patepung jeung Cep Beni. Sabab ingat waktu ti heula dituduh Mang nirecakeun. Atuh kapakta nyician cai ku mangsapnan kalawan diantirkeun ka jero di bakian. Hari Nyimas Malati harita terus nyampeurkeun deui ka Sarji ngadon mantuan ngelapan piring jeung gelas nu meunang ngumbahan. Geuning ku mangsapnan keun atuh sina ku Nyimas. Sawios ku abdi Ibu Haji lah. Bire Nyimas teh saurna teh pananganna bau bawang sung. Teh mangsapnan samarukna nyawe leungeun Nyimas Malati bau bawang. Sok mangsapnan udah cai 2 gelas hareupeun Cep Beni jeung Rijal. Geus kitu koloyong mangsapnan ka tukang deui.
rek nyimpen baki pareng Nyimas malah tinggal ieu disangka mah Cep Beni nyamperkeun. Tos lami ka dieu naman? Satea Nyimas, mangsapnan maliknanya bari nu nabaki dina rak. Mun tamu bisa urutun mangsapnan teh ya. Oh, aya we rupi naon 10 menit mah Nyimas. Rek naon cenah kelos-los ka dieu jelema teh kawas nu kanal kulit beungeut nya. Pami abdi janten pamaget mah heungtos nyerenkeun ka istri nu gaduh sangkian awon. Kawas nabi mah teu hoyong tepang-tepang acan sareng irungna ge, tapi ieu mah dasar jelema teu gablek cedol memangnya. Cek Nyimas malati siga nu miceuceub ka Cep Beni dumeh ti heula dipitnah mirca. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Harita para mitra mangsapnan tuluy nyarita deui. Kudu kitu aya naon atuh Nyimas? Mangsapnan talete sedeng sarji mah tong we bae barang gawe ngelapan gelas kari 5 siki deui. Mang awe mutre ku mangna bade raos abdi disangki mangircakeun bari nyangki abdi kakandungan ku Kang Sarji. Pada buktina mah ayeuna beuteung abdi kempleng do pamileres mah abdi kakandungan panginten katinggal meneyang. Untung we Kang Sarjina sabar do pami nu sanes mah dituduh kitu. Bari tengah lampahkeun tada teuing teh raoseunana ulah-ulah didakwakeun malik teu suka. Dipitnah bari tanpa buktos nu teu acan katinggal ku manehna sorangan. Cek Nyimas malati bari ngareret ka Sarji. Taksiran masih keneh ngageremet ke heula ka Cep Beni. Atuh mangsapnan teu ngomong deui anggur pipilueun barang gawe. Mangumahkeun katel jeung langseng bayata keneh dina caku cai. Bayata keneh dicai sedengkeun ukur diomongkeun majongjon bae ngobrol di jero jeung Mama Ajengan Mulia. Di payunan ku Ibu Haji Romlah tayalian Cep Beni nyaritakeun rek ngawangun di rumah tangga jeung Nyimas malati nu sakumaha ti heula geus dicaritakeun ka Mama Ajengan Mulia. Tutas Cep Beni cacarita perkara maksudna. Pok aki edeng nukur nyaksian kana caritaan Cep Beni milu tumanya. Janten maksud aden teh bari ngajauh deui ka Nyimas. Oh, nu maksud gua mah kitu ki. Ari di kamar ieu ge parantos disangemkeun sun ka kapayunan Mama kali Ibu. Tema Cep Beni sajelasna nerangkeun hayang ngarujuk deui Nyimas malati. Nya nuhun we Kang Yaki manggiling bingah ayeun kagungan emutan palai ngaruji deui sareng Nyimas. Mung eta kumaha panggali ajengan sareng Nyimas Haji atuh. Cek Aki edeng ngareret ka Mama Ajengan Mulia nu nuju tungkul bari masta kana umut-umutan. Ari Kang Esim kuring mah bujeng-bujeng ayeuna Cep Beni kagungan maksad kitu sanaos kapungkur ge. Ngarangkepna sareng pun anak teh di barang teu dihalangan. Kaduana oge nu hartosna mah Kang Esim kuring mah sareng biangna Nyimas. Kumaha remutan anjeunna? Baler Mama Ajengan Mulia teu panjang nu dipisaur. Parantos diwartoskeun ka Nyimas perkawis ajen aya maksad kitu. Teu acan jalaran teu acan aya rineh we atuh. Aki eta ge ari maksad mah aya bade sasanggem ka pun anak. Baler Mama Ajengan Mulia. Dugi pengali Nyimas Haji kumaha? Aki edeng nanyakeun ka Ibu Haji Romlah. Kang abdi ge teh aya bentena sakumaha disangemkeun ku amanah si Nyimas. Baler Ibu Haji Romlah sapagodos sareng kasauran carogen. Iyo atuh Cep Beni, insyaallah perkawis mas Cep Beni ku ama bade disangemkeun ka Nyimas. Nanging moal ka ayeuna jalaran Nyimas lagi nuju barang damal keneh kumaha pamingkes wonten Cep Beni ka dieu deui. Nu tangtos ku kitu kieu aya kaputusan Kang Cep Beni. Manawi ari nuju rineh mah tiasa kahartos ku anjeunna kalayan aya waleran nu kahartos kan Cep kitu. Saur Mama Ajengan Mulia munut sarantos dugi ka sonten. Itu sae tuh Mama, insyaallah engke pasonten abdi ka dieu deui 5 Mama. Terus setengah genep lah abdi ka dieu Mama. Mungpunten we ku Mama sareng ku Ibu kada seep-seep disaurkeun ka Imas. Dalam diri salesna mah hoyong ngabangun rumah tangga teh sang anjeunna nu kapengker-pengker mah dianggap cocobi we kanggo diri abdi. Cep Beni sadar kalawan janji rek datang deui pas sore. Insyaallah ku Mama bade disangemkeun sajelasna ka Nyimas. Mung antawis kaputusan beureum hideungna mah kumaha saur anjeunna Cep. Baler Mama Ajengan Mulia. Geus kitu mah para mitra Jep meuni asa jempling. Muka denge di luar angin sora pepengeng jeung turaes anu beger patemalan jeung baturna.
aku mahilangong anu azan di masjid. Alhamdulillah gening tos asar gitu ibuna menit teu rasa waktu nyerelek punten encep ku ama dikantun heula bade ka zaman. Mama sawang sunab di bade permios insyaallah ke pas sunab di ka dieu deui cek Beni pamitan rek balik sareng waktosna tapujeng saya.